menindah jeung daging unggal poe tapi dordar pasea jeung salaki atawa dahar jeung asin tapi silih guapan. Mending dahar jeung asin tapi silih guap. Ih sanajan tuang jeung asin ari silih guapan manjeng si bebeb kan asin ge ngarasa asin we. Tapi di antara rasa asin teh aya katentreman dina hati. Tapi coba ecek lamun dahar jeung daging unggal poe tapi unggal gok jeung salaki dordar pasea unggal pangih dordar pasea eta daging ge moal ngeun. Laras kitu laras. Nah sabab urang na sopase da urang na geca